Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dinten ieu hideung episode ka tema 2 subtema 2. Ayeuna hideuk bade diajar kalimah pananya. Kalimah pananya nyaeta kalimah anu gunana pikeun nanyakeun hiji perkara ka jalma lian sangkan meunang jawaban. Ciri kalimah pananya nyaeta kahiji, ngagunakeun tanda tanya atau tanda panyeluk di akhir kalimahna. Anu kadua, kecap pananya nyaeta di awal kalimahna ngagunakeun kecap pananya nya. Kecap pananya diantarana nyaeta hiji, kunaon atau kenapa, nanyakeun sebab. Anu kadua, kamana atau kemana, menanyakan tempat. Nu katilu, iraha atau kapan, nanyakeun waktu, saperti poe, tanggal, atawa bulan. Anu kaopat naon, nyaeta apa, nanyakeun barang atawa kagiatan. Anu kalima nyaeta kumaha atau bagaimana, biasana jang nanyakeun keadaan, cara, atawa proses. Anu kagenep nyaeta saha atau siapa. Biasana digunakeun jang nanyakeun nami atawa tokoh. Nah, ieu aya contoh kalimah anu ngagunakeun kecap pananya nyaeta hiji, kunaon Gibran ceurik, kadua, kamana Gibran angkat, katilu, iraha Gibran angkat ka bumi Aki, kaopat, naon anu dicandak Gibran, kalima, kumaha cara ngadamel es campur, kagenep, saha anu jadi juara di kelas 5. Untuk kalimah pananya materinya dicukupkan sampai sekian. Hapunten bilih seueur kakirangan. Tong hilap kerjakeun tugasna, teras kempelkeun ka guruna sewang-sewang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.